sareng simkuring Asian Marani. Nubaris ngadukikeun warta dinten ayeuna. Di televisi kamamet pamirsa Awan TV. Nepi ka Senin esuk, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ngarilis jumlah korban tsunami Selat Sunda. Nepi ka 18 urang nu maot, 8 urang balukang, jeung 3 urang leungit. BNPB oge ngarilis karugian fisik anu maliputi 10 unit imah rusak pisan, 8 hotel rusak pisan, jeung 10 kapal rusak pisan. Oge puluhan kapal diwartakan rusak anu ringan. Kepala Pusat Data Informasi jeung Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, dina poe Senen 23 Desember, isuk negaskeun pengumpulan data masih dilakukan, kusabab aya kemungkinan data korban jeung karusakan anu masih terus nambahan. Pandeglang merupakan daerah anu kadampak tsunami pangparahna sejumlah 18 orang maot, 8 orang balukang, 10 unit imah rusak pisan,